naon hartina urang bangga-bangga ku cantik jeung kasep, naon hartina urang teh ujub ku gagah, ya buktina mah bakal jadi bilatu. Ieu mah keur carita urang maot di jero kuburan, sanggeus maot ditalkin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Urang udah nyekeli kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oh pai hai nyekel kata tabat, aduh pai insyaallah jadi jacak nu maca talqin teh ya fulan bin fulan innal mauta hakun wa innal qabra hakun wa inna azabahu hakun wa inna na'imahu hakun wa inna su'ala munkari wa nakirin fihi haqq al'ana fi atbaqiz saraba baina asakiril mauta. Terus ka ditu cek urang mah wahai fulan bin fulan paeh eta adalah nyata jeung bener, kubur eta adalah nyata jeung bener, kesenangan kubur teh nyata jeung bener, siksa kubur teh nyata jeung bener, teu saha pasti bakal mengalami. Ta ieu aya bahasa anna naimahu hakun, saenyana kesenangan kubur eta hak. Iyalah ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartina aya kesenangan kubur. Begitu urang beres ditalkin nu nalkin balik kabeh, terus nguburkeun balik kabeh, tinggal urang di jero kubur. Ngadadak kuburan jadi lega, plak plak plak, masya Allah. Sanggeusna lega caang kuburan, sanggeusna caang aya bubuahan, masya Allah, aya apel, aya cau, aya anggur, aya montong, kadu, aya segala rupa. Ya Karim, di jero kubur haju aya sagala ge eta, lamun teu tiis moal ngeunaheun aya AC aya AC tiis luar biasa, masya Allah. Tuh Kiai Manarul geus ka dieu singkat eta naon eta nu mantak lega sakumaha tadi di duniana sok ngalegakeun pikiran jelema, nyenangkeun pikiran jelema. Mun tukang warung teh mah aya jelema boga duit dia teh yang meuli gula, Pak berapa gula 1 kilonya? 10.000. Saya pengen 1 kilo tapi punya uangnya cuma 5.000.